Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi waraya sareng abahna Usup ya. Aduh bade tuang deui. Yo tuang deui ieu ning tah aya deungeuna aya goreng tempe sambal naon ieu teh nya sambal oncom. Aduh ieu make aya ieu non teh tutut ieu teh meureunan tutut. Aduh aya di lemur manuk kieu ieu teh pangaresep di eta teh tutut eta vitamin ieu sayur mayur aya daun gedang ning aya terong pokona mah sayur mentahan pokona mah ieu mah ieu nya ieu aya caina ieu yeuh baraya urang kawitan ieu dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Yuk baraya. Iya goreng tempe. Sambil nikmat ya. Terong terus sama aduh mantap ya Maya. Halo, jeng coel. Halapna ya aduh. Gedang ya. Jeng iya sama oncom ya. Aduh. Tutut lap hijauan ya Maya. Aduh lap hijauan. Aduh nukil no kayak etaan kudu hati-hati ngadahan aja mah. Kalau ku abah
tutup nak. Harap juga. Mantap sama iya ya. Terong na mantap ya. Favorit terong. Yang ikut tutut. Sayang iya. Kecelakaan ke abah kia mah ya. Vitamin atau dado. Paling resep di lemur manuk kita ya. Tahu abah mah tapok manuk kita. Ya daun gedang ya mantap ya. Jeung sama oncom mah aduh ampun ya. Ngiler kia ya. Aduh, sambalnya mantap ya. Ampun ya. Terong. Wah. Terong mantap ya, coy. Coy, wow. Yang sama ya.
Alah, sip ini ya. Sama ya. Oh, oh. Chọc 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 nó kiểu mới đặc chí cái đó hết dịch chọc vitamin nó đại luôn kia đây nó đơn giản luôn mantap ayam gedang daun gedang aduh yang sama aduh tutut kita ampun lembur manuk ya enggak tahu tutup nak bang terongnya nó khổ cùng nữa
Iya, nikmatnya. Nah, ini kenyang gue aja. Natin mo yun. Ako na. Tutut. Alhamdulillah. Bila ko yung kanatay na yan. Halo. Mantap ini ya. Aduh. Segar emak eh. Alhamdulillah. Aduh, ya nikmatnya ya Allah ya Robi. Halah. Nanti ke belepotan. Yuk. Ada hal yang tutut teh. Aduh. Tan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, nikmat baraya. Alhamdulillah. Masih kena di paparinan kenikmatan ku Gusti Nu Maha Suci. Tah sakitu baraya daharna Abah Usup ayeuna. Tos wareg gitu tah. Mangga baraya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.